jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan, ternyata Allah teh ngutus angin heula. Ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ulah sok ngarusak, ulah rek ngarusak di muka bumi sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu di zaman urang memeh urang, memeh Kangjeng, memeh Nabi. Setiap Allah dek ngajelaskeun tentang kaislahan, maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasulna. Setelah Kangjeng Nabi teu aya, Allah tetap ngutus utusanana nu sok disebut para kakasih Allah, yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebab geus teu hayang di alam, geus teu benci dicaci maki. Nya nama berprinsip aing namah jages wawuh jeung Allah ngan deudeuh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat. Sakali haram dibejakeun haram, deuk didenge deuk henteu, deuk dipake deuk henteu. Sakali wajib tetep wajib, deuk didenge deuk henteu, diaromongkeun los, dicaci elos, dimaki elos, dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teh ieun-ieun. Sebabnya nama geus wawuheun jeung Allah, etalah wali Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika neuleuh kasyirikan, ketika neuleuh kamaksiatan, ieulah ngarasa terpanggil hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah, wali Allah titah ngabeberes makhluk. Iyalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Riweun ku ari wali Allah cak zahir, batinna mah henteu. Nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari mah geus kolocor ka jero imah. Jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh kuari mah geus uha alama. Jadi geus runtuh kuari mah tembok-tembokna teh jadi bedah wae disebut caah. Banjir caah. Jadi kuari mah banjir teh banjir maksiat. Aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV keneh. Di TV na ge nu joget, nu nyanyi dan lain sebagainya. Atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Ki Haji ge kos kitu keneh, kiai ge masih resep nonton bola keneh di televisi. Caah ieu mah geus. Komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh. Caah atuh ieu mah geus. Budak-budak ngora endeu ka rumaha coba lantaran asal nyaho bae. Naonna kana? Asal nyaho naonna kana? Ngomong atuh si ayo coba. Masya Allah, ieu caah. Kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling ku ari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat. Geus masyarakat teh ya jeung pamarentah ku ari mah saidiriyohi pada pamalingan kabeh. Caah kan ngaran. Caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya nabe ku Gusti dititah. Sakitu teh Masya Allah rempat ya Gusti Allah. Ari jelema anu medakeun mangmanfaatkeun zahir mah sakadar kieu doang. Lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh lantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu. Lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk kurang teh boga kakuatan cekel ke orang sakadar sakitu. Jelema teu bisa ngojay diteuleum angkat ke orang sakadar sakitu. Pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu.
kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna, kumaha jelema supaya di persidanganna menang. Sakadar sakitu zahir mah waliullah mah lain eta nu di pikiran teh sia mah dek nyalametkeun di leungeun manusia, aing mah dek nyalametkeun teh ti takwa Allah di leungeun setan. Kumaha ieu jelema keur diome ku setan, aing tugasna dek nyalametkeun jelema di leungeun setan. Urang mah kuari baik masyarakat biasa atau pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui. Tapi wali mah lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan. Mus jelas keur judi diome ku setan, nu mabok diome ku setan, nu maling diome ku setan. Eta teh supaya kumaha disalametkeun, termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun aku mah tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan. Berat nu mentek ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah. Carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan. Ye berat wali teh tugas di Gusti Allah. Nu mentek walima tadina berangkat ngojai teh hanjat tina laut, sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan apa loba anu deuk ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu tuduhkeun jalan-jalanna, tuduhkeun naik parahuna, tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu deuk ka dieu. Kitulah wali Allah gambaranna cek Tuan Abdul Qadir. Wali teh geus baueun geus datangnya nama ka Allah, cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge dia teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu makur dan perputaran panon poe doang. Ketika panon poe di luhur kadeuleu ku urang beurang, ketika panon poe di handap peuting geus jaho maneh mah ka aing cak Allah ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia. Oh kitu balik deui wali teh nu tadina sorangan teh kuari mamagahan ngaji, kuari mah dakwah lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus itu encan datang maksudna nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh entek datang wali mah ka bangsa rangda-rangda tuh sia mah seuri bae rangda kolot ieu mah tah eta datang ka kiai-kiai Golkar. Duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau geus teu bisa nyebut cau doang lalaunan kunaon aya nu narima hidayah datang aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah diomongkeun ge eueuh masalah nya makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah. Kitulah wali mah tilok marah matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah teu lain wali tah moalingi moal kana ngomong marah kajian ku kumaha ge diaromongkeun ku kiai ku ustad ku jawara ku salah ih itu sabodo sebab naon mantak teu marah aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing ye goblok cak wali jelas aing mah sakadar nuduhkeun hadu cara-cara nuduhkeunana nya nama kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan tah mantak cek Tuan se hei ya lamun aing ngomong dengekeun besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia sebab nu mantak wae nyarekan ka sia mah carekaneun. Lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu asbatan batu. Engkeun ku sia. Wah loba jelema nu akhirna dibuka-buka kenyana mangan sakadar alat ieu. Jatuh anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah deuk nyalametkeun ti leungeun setan. Anu tadina nyana keur diome-ome ku setan, keur dipermainkeun ku setan. Kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngeridit. Yuh, teureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh jak kiai dia loba nu ngahalalkeun kredit. Urang milu bae kanu ngahalalkeun. Haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajian gua kumaha ge. Cacok anu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai langsung nurutan mun moal beres cenah nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya ayu terus nyana mah ngan sakadar ngarunyaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang. Kitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka
cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah, aya naon Ibnu Razin? Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat. Sanggesa kiamat jelema dihudangkeun deui, sanggesa dihudangkeun deui haju digiring ka masak. Abdi mah deuk nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh. Seri bae Kangjeng. Eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah. Eta anu kamari teh eta model ku kapal blus bae. Ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana, tulangna di mana, dagingna di mana. Eta kan dihudangkeun deui. Anu dicaplok ku buaya, anu dilegleg ku maung, anu dicacak-cacak jelema teh waktu perang, anu dicacak-cacak di begal, dipiceun, ieu suku nu sabelah ka anu, suku nu sabelah ka anu, ceulina di mana, naonna di mana. Tah, abdi mah deuk nanya teh ka Kangjeng teh, ka Tuhan teh, ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah? Ya eta mah kos kitu mah. Cek Gusti Allah. Nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu. Wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih. Wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin. Sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal, angin kaler, aya angin janub, angin kidul, aya 10 ngaran angin dina syara teh. Aya anu timbul na ti luhur, aya timbul ti handap, aya anu tina taneuh, aya anu ti laut, di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut, justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkatna ku angin. Aya angin anu timbul na ti tengah-tengah, aya anu ti langit, aya anu ti bumi, aya anu ti gunung macem-macem geus puguh, anu ti kaler, anu ti kidul, anu ti kulon, ti wetan mah ieulah angin. Bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces. Eta nu leuwih bahaya mah sabenerna. Komo keur ngaji mah haju tadi ngadaruduk jeung endog. Geus eta mah angin racun teh mah. Aduh masyaallah, macam-macam angin orang ya. Nu jelas saha eta nu niupkeun angin, termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut, mahal horeng eta hitut sababaraha juta yang bisa hitut, masya Allah ngajual mobil nu tak kali dari tumpakan lantarannya teu bisa hitut, asuplah ka rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut teman-teman beusi hayang hitut hitutkeun. Oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ. Ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur. Sia kuna memang bung diuk dini lah. Beda hambeuna. Kok balamun parawan hitut bae. Angel kalaku. Ulah parawan mah anti hitut kajeun mules beuteung ulah hitut. Aya teh parawan, oh jeung hayang hitut jasa jadi tahan. Pajar aman meureun aya hudang teh tit. Ya Allah. Masyaallah, masyaallah. Gusti Allah. Nailah angin nu niupkeun angin teh Gusti Allah. Mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul, ti kidul ngageleyeung ka kaler, ti wetan ngageleyeung ka kulon, ti kulon ngageleyeung ka wetan. Ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah. Teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin, oh dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin. Horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jang ngajagaan khazanatil ardi was samawat. Urang sok hadiah ke malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh tita ngajagaan khazinatil laut nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin. Jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin
angin ti wetan ka kidul, bawa angin ti kaler ka kidul, bawa ti wetan ka kulon, ti kulon ka wetan. Malaikatna centengna tah pamimpin namun di SD KM na asal toel we malaikat. Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan dan naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Teu keubal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh sa?" Tadi tamu ngurang leulegeun kula bae. Atuh mah tamu ieu rupa biasa teu lain deui. Bangunan leulegeun teu gijep-gijep ka kula emang saha? Tamu malakal maut enteng biasa ngajawab. Gitu Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut mah biasa sok nabu ka dieu. Malakal maut leulegeun ka kula bae kunaon emang? Itu lagu Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideuleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India, sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel. Teu kaharti kula mah. Malakal maut ge teu kaharti. Geus kajian ku kumaha ge tetep kula mendek ngajagaan bae di ditu. Sesuai dengan perintah Allah. Dekaharti malakal maut aya kula mendek ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di nagara Hindia di luhur batu. Geus bae malakal maut ieu mah ngadagoan. Teu kaharti jelemana di Israel keneh. Nya malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae. Prakata tamu teh ya Tuhan. Kula masieun jasa lantaran dideuleukeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula mah ka India ke ka mana cenah. Coba eta tuh aya yang kitu mah. Langsung Kangjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiun, hei malaikat Karubiun. Sebagai pewakil angin, ya ka dia, coba pamawakeun dia ya, coba ka India ya." Rojol angin datang ke dia. Lep dibawa ke angin. Datang ke India pas di batu tadi tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha Kawasa Allah teu kaharti ku urang mah. Kos kitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae. Dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon. Henteu aing hayang ka Lampung jasa. Dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman di henteu ieu mah. Kadu loba di urang, duku loba di urang, komo cau pambalaya di urang. Henteu aing mah dek ka Lampung mah teu bisa ditahan. Horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, Maha Kawasa Allah. Mentak ulah sieun-sieun. Aing cenah dek ka Mekah sieun di kapalna masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak malah aing mal ka Mekah lah. Sieun. Sieun jakiana. Bejaan ku urang. Ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo bajak jan. Nu perang di Suriah nu paeh di urang. Ge di Irak keur campuh perang, nu perang teu paeh. Kunaon di Pasir Gadung modar. Nah Kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang, lain ku kalaparan, lain ku penyakit. Ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna. Iya baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiun. Ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres. Zaman baheula mah pan kos kitu. Aja jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung. Masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae. Cek nya aing pangeran meureun. Negeri kumahakeun mah ieu garieung jasa. Ayo guys, bada isya kiai asup ka masjid, baca ayatna, moal dibejakeun ku aing ayatna bersih ku sadiwirid. Kaluar engke malaikat Karubiun aya naon manggil-manggil kula. Bayahna angin, sapu ta angin. Bereskeun 7 panggung bereskeun. Oh, be aku angin. Loba kajadian ta kos kitu. Masyaallah. Nurut angin. Kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran. Mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu walimah teu mah sabulan 2 bulan. Yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti.
urang mah mun di Jabar tuh. Atuh mah teh jauh ka aing. Aing wali aing teh. Wali diomong-omong. Wa huwallazi yursilur riyah. Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu deuk diturunan ku eta hujan Qiraatna ya dua aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masyaallah hatta idza aqallat sahaban thiqala hingga angin teh mamawa sahaban thiqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot di laut maha kawasa Allah syaribna bimail bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup kamana aing nyelip dia ngasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing di kamana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega ngadorong Jokowi berbeda ya mah aya bae teh mah orang teh mah mega nama konde teh mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban thiqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil ma maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara di nu dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare ge jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan
fa akhrajna bihi min kulli thamarat tokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh. Nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nyaah cak Allah keun ada lalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nyaah Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka waras jasa. Ayo pikir coba kurang. Aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai. Ieu mah taneuh teh taneuh tadah cai. Heseen lantaran eueuh kali, eueuh jalan cai, eueuh saluran. Nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang. Emang cai bisa di SMS jeung mal bisa. Ayo SMS kurang mal bisa aja hukum hage teh urusan Allah. Urang paling geus sakieu doang nya biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh? Maret, April, Mei kunaon aya hujan urusan Allah. Kunaonnya bisa kos ditu hujan kok pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing, ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah, kapantogeun hulu sia ku aing sia. Lain waukeun jeung Allah. Sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun. Iyalah urusan soal hujan. Masya Allah minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid. Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur. Nyaritakeun di daerah Bogor malah boga Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleu di daerah Serang, belah kulon, jalan cai eueuh, sawah Batela. Itu keneh Pandeglang ka belah ditu, pagunungan, jalan cai di mana aya teu aya, sawah mah tapi araraya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha? Aya meureun 30 kotak mah di mana? Di Pandeglang ulah kaget. Boh, cek urang 30 kotak, kamu tambah sugih jasa. Can pogo. 30 kotak, barang di dalam kotak kanan sampai meter persegi. Letik kotak kanan. Orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak, beuh lain lalagaan. Ngomong urang mana ya urang Karawang, boga cenah 30 kotak mah geus pohara tah. Pohara geus tah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan, berarti kan luas. 30.000 kilo hektar. Tapi lamun urang Pandeglang ngomong, ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak. Ambo, ulah ambo. Ulah kahlana deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh ya Karim. Aduh, Masya Allah. Nah, iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai. Iya kan cerita di daerah urang. Lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga, ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai tada hujan. Bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu. Taneuhna teh semu aya lain pasir, putih. Lempung cadas hese eta mah kos kitu mah asal geus garing-garingnya hese ngabeletang mata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sak urang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh sak putihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, kemudian ka Garut, ka belah dieu terus ka Bandung. Taneuh teh geus hese nyaritakeun ka suburanana.
di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi kebelah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wow harajas Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung ka itu lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija tanah nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelola lah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu teu tahu lain ngariweuh ye pokona mah pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi elek kudu make otak. Nah, ieu cerita-cerita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur nu boga perusahaan di Jerman mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah urang Jawa Barat ayalah urang Padang ayalah urang Sulawesi bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeut aja moal mah otakna luar biasa mantap kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang maka karak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal mah trek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden urang Serang can aya presiden urang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan mal menang-menang aja mah leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore asa tah mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu jore jasa mah Kobet ya keur carita kasuburan dia cerita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukanana terkenal jasa di dejieun karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh karikaturna kumaha make samping si korodong nyana aju diu nu sabelah diangkat nu sabelah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari-kari urang Jawa Tengah karikatur teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna diteundeun di dieu kieu bari mureleng nya neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jasa najan hareuda ge dipake belon mah nah iya Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur tedaek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat
daerah Kiai ke Jakarta daerah Kiai, Tangerang daerah Kiai, Serang daerah Kiai, Pandeglang Megus Kobolain daerah Kiai deui tama pokona mah tama juragan Kiai. Pandeglang mah geus Kiai kabeh ka tukang becana Kiai di Pandeglang mah. Nah, kalau ada masyarakat dahar hese nginum hese pakai hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya diberelah subur pangrusakan geus teu pikiran naon kuring. Nu wirid, nu hudang ti peuting, anu geus wah ambalaya eta ku sabab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon memang kiai di masjid bae ka imah gede naon jadang eueuh kuari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging ayam daging macam-macam kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sepeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali kuari mana diangkat jadi wali tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontohan hiji daerah Ibnu Razin ulang pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiringan sateu ka harti cek maneh pernah henteu neuleuhi di daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat karinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge ajo menang saketan tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan Gusti Allah angin kita nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sangat tadi turunkan dijadikan bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak kahandap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beteng maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk rakos caimani didinya pansakal barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos caimani didinya lah bakal barelah sanggeusna barelah arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan nu aya di mana-mana didinya langsung malaletek sakumaha kos toge cul anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di maghrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui ka dinya blek nah hiji deui atuh tatadinya dibeuleum cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek
cal nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beteng buaya nu paeh di beteng maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun ku jarari bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup ke deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar kodina woi saanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza maw'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang gorenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimbar kodina soh anu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hada ieulah hararudang ieu hada ieulah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wasadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana Gusti sumuhun Nabi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekeun hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cak ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih ayat tasbih mursal ayat tasbih mujmal ayat tasbih mursal mujmal ayat tasbih balik ayat tasbih tamtsiliyah betul mondok moal nyaho moal nyaho cak aing moal aing nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bejah heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamtsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamtsiliyah mah lamun di alfiyah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang ngomong kaharti di mana nah iyalah tasbih tamtsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba Subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab Subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum Subhanul yaum rijalul qud nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah Subhanul yaum rijalul qud peribahasa mun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ke eta bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh udah 70 kilo baheula na saya tikban eta lah sedikit lama-lama jadi sia
lain gitu salah sama saya mah ingetan salah baik kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa sama baik aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kitu kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik aduh ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modal sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak masyaallah tuh menuk merak teh aku kuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah ba cek urang Banten mah dia mah teh nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula kayak kuncungan asli berarti kuncungna siapa pacikrak ulah dilawan waduh udah kadu ketemu kadu jeuh eta pan eta kadu ketemu kadu eta sia saru beuh budak pariuk manggih ka kepas loba tah di Sunda mah budak ulah-ulah nanaon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paet sia mah teh nyaho peribahasa wal masalatu bayar tuh masyaallah nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maut tana geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi ditamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabaraha taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa mad'amna ba'suhum dihudangkeun deui dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatarina geus aya haju pae haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatat ngajadikeun kajadian nu tatarina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun kajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka makos kitu masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapa aya di lembur bojong mah aya mah bapa sarua tadi kok Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong teh kos kitu urusan berapa ya teman-teman nu jelas aya tapi pelakuna nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan aranjeun kabeh teh supaya are lingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh sanggeusda pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusda pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusda didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu ketika ditanya apa itu kunci surga wa ma huwa miftahul jannah
Ditanya ku si Ajid, begitu ditanya Miftahul Jannah, timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Mentak kurang ya osok Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Ondo teman. Salat henteu. Teman Bang, tama kipu doli tama ku situ mah. Ya Allah ya Rabbi. Nyanya Miftahul Jannah la ilaha illallah. Coba gali ta la ilaha illallah. Ya mah pakai nong nanging nong. Miftahul Jannah, hasil Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh. Tama kunci sorga, udah sok ninong-ninong. Kabeli kunci mobil gua. Nah, eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi Miftahul Jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Ajid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Ajid nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Ajid kaget. Engke kumaha lamun dipertanyakeun. Nenta kala luar kabeh geus jadi muslim-muslimah. Terus jana diondang asup Islam. Nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa. Tah kabelah dia ngeceknya nak tetap anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salin tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai, kajero dibuka sholat. Iyalah berjuang Syekh Ajid lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnya ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudu lima ulah kapun. Geus mendingan ka Cisupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ka kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Mantep ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wah dikapir-kapir ku kabehan. Cekula kok kitu amat sih teh jauheun sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang roba atuh teu sakali mah tolong mas tolong. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Lamun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahoan ka Allah. Cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus ka Allah ngan aing dek nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanu nita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh darah dari ka Pak Harto mah dititahan ge urang embung. Ye kiai anu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atuh dicopot. Jaratna kan datang ka hadap doak, ngonyeng balik. Isukna tahu isuk teh dibere tuh teh jarah jana ge. Teh kiai bolon deui sarua. Datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lain. Aya nu hayang jaran teh. Ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha anu ngahalangan Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam. Ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititakan ge ibu mah mung bae teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge. Nah, dakwah teh mentak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu dakwah di anu ka ajeun ulah sok haju sompral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir. Anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil. Jadi jaringan Islam liberal dikutuknya ku di ditu ku mertuana. Lantaran mertuana kiai gede. Dia lempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek sabodok. Masya Allah tak iyalah urusanana kadinya mah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ain dog jeung kotok heulaan mana. Aduh, Abu Nawas sok aya bae. Landok, ain dog mun mimitina di mana jeung mun kotok? Oh, lahan kotok. Ai kotok emang di kermana ku saha?
heunya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas, heulaan buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki apa heulaan tangkal? Ye, itu heulaan siki. Tangkal mimitinya di mana? Oh, heulaan tangkal. Heulaan tangkal aya teh siki di mana mun ngerti tangkal? Eta sarua eta pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok? Sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal? Dibulak-balik seri bae Abu Nawas. Ya, bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos kitu. Eta pertanyaan wali, pertanyaan Abu Nawas. Heulaan endog apa heulaan kotok? Jawabanana harese lamun lain wali deui. Kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal. Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kaula nurunkeun agung nurunkeun cai, kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal min kullis samarat, buah bararuahan buah barta. Heulaan mana tangkal jeung siki? Heulaan tangkal. Tangkal jari emang di mana jati siki? Batu heulaan siki jagan. Tuh, moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Saya Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, "Hei, Siti Jenar, segera datang ke Demak." Teu aya Siti Jenar cak nya anu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. "Hei, Allah datang atuh ka ditu ke Demak." Allah nu aya ge Siti Jenar. Si ajak wali teh mah aya hese amat. Akarak dipanggil, "Jenar jeung Allah datang." Akarak inilah sosok Jenar dan Allah. Urang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar, urang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan. Eta kos kara itu nya mah. Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha? Terus yang mondok heula sakiana, tuh mondok yang jadi wali disepak sa ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah. Bupati yang jadi wali mentek ketika para penggede datang ke Tasikmalaya, ku Abah Anong diasup-asupkeun datang ka Abah Umar, ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat, ahli-ahli torekat sareri bae. Sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun, atuh mal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok. Mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh, tuh cenah kabur upaya, tuh pae gak masalah, emang saya mah paeheun ieu. Eta saya dah. Iyalah pertanyaan Abu Nawas. Wali Abu Nawas, Pak. Heulaan siki apa heulaan tangkal? Mali bejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi, siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali. Satu kesatuan. Jadilah mun jadi siki nu bener. Jadilah mun jadi tangkal jeung bener. Lamun tangkal nu bener, sikina bener, bakal ngabuah nu bener. Kos kitu, endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji tamanya endognya kotok eta kene. Lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang. Anu aya di dieu makan caralang kabeh. Jadi kotok-kotok nu bener. Eta bahasa wali tah kos kitu mah. Sing jadilah mun siki nu bener, mun tangkal nu bener, maka engke bakal jadi buah nu bener. Geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali. Kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin. Urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Wahab An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup teh daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Wahab An-Singkili. Lamun urang bertorikot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun kadinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyanar ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun kadinya subhanallah ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyasar harujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu dimakam di dinya salamet eta ka Syekh Abdul Rauf Asingkili. Namun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya. Heuh lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1, Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah. Emang nya ngaji atuh teu nya menghadam doang. Mawakeun cai, mawakeun kopi, mawakeun naon kitu ngaranna sendal, emang nyaseuhkeun kebutuhan-kebutuhanna dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat ge iluan di tukang doang. Kunaon tuh diutus dari itu kembangkeun agama di kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh balik bisa ngaji
mantap balik ke dia coba minta ciduk kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah masa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni darah-ratang ka dia jeung bali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manakib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manakibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid ta masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinya na aya daftaranna kabeh dina manakib wali-wali Allah teu daek ka masjid eta di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh kan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrak model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbas ka anak gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap neuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian dahsyat aman datang ku hari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidnya sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos tadi itu marulu milik tukang jagung anting ngebede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa masjid 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjid da ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjid ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui oh kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh masih kabudukan itu kena gempa lah kula di dieu bae ngan urip beja-bejanya bawa kula pindah ngobrol nya kos urang bae kieu coba aya kana di urang gara bawa waduh mah wali nanyakeun rokok Sebentar kula kaget lamun aya hiji wali darah ka kuburan kosong ngobrol ulah kaget nyana geus usul dituturkeun nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang kumaha itu muhun tah si mana emang tos kondangan manya wali kondangan heuh atuh ka ditu aya organ tunggal burung tong bang karung kos kitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teh nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili ai Abdul Rauf Asingkili urang Timur Tengah tetap jangan mah habaib murid-murid dah ajam loba jasa berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitab Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh nyana boga sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf na sugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf na hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah penhanda di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf gitu kene Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah indah 700 meter kurang patilok dibaca nu kos gara dituna dianggap hayalan maju tadi puat-puat di koran ge besi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahas anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu kalau mah maunah kecuali mah onah
Naila dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Bejakeun ka kawasan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah. Ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana huma mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh dihujanan jarari urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mau kapan Mekah Madinah teh lila urang keur can aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian masyaallah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah kok tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah. Tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam. Sallallahu